Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Husni Mufadal. Saya dari kelas 10-1 ingin membuat video bahasa Sunda siram jeung japati. Dina hiji poe nu panas aya siram keur nginum cai di walungan. Teu disangka siram kasurup kana cai sarta ngaluncat-luncat. Teu bisa keluar, anjeunna ngarendek. Siram pisan. Tuluy ngareok minta tolong. Untungna aya japati nu keluar calik dina dahan tatangkalan deket walungan. Ninggali siram kasusah. Japati kanggungan rasa iba. Tuluy japati ngalepaskeun sapotong gondong ka cai. Siram guncang naek kana eta gondong. Nepi ka slamet. Sababaraha poe ti harita. Siram nempo aya pemburu nu rek nembak japati. Siram teu mapohkeun kana kadehan japati. Ganceng siram ngagigit sasuku pemburu. Nepi ka kaget tulung bedilna lepas. Teu jadi nembak japati. Ti harita siram jeung japati jadi babaturan hade. Sirih pikanyaah jeung silih tulungan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.